Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Saskia Salsabila. Abdi di kelas 11 IPA 2. Abdi di dieu pikeun ngalakukeun kawisunda yang judulna Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, neber kenjang-jangna bangun taya karindrang, suku naranggaos rejeng pamatukna ngeluh, ngapak mega barihi benar tarik nyeruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, janjang jempat tentang kaya bandinganana, tipika kimit tipika sarap kusasama, taran-taran kanjeng sieun leber wawanena. Manuk dadali manuk panggagana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali panca-pancarana, resepna hiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tanpa hiri-hiri, silih pikanya ada indis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasi natria, persakuna bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali pantakun berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pantakun carana, resepna